lebaran geus liwat. Anu ngajakan gawekeun gitu. Kudu ka mananean gawe. Lebaran rek puasa nganggur teh. Ketika rek lebaran nganggur. Karena lebaran banyak nganggur keneh wae. Ya Allah, bukakeun lawang rezeki Gusti. Kemarana di barudak teh. Dia di lembur mah geuninganan. Oge zaman ayeuna. Serba marahal. Beas geus mararahal. Sembako geus mararahal. Sayuran gitu keneh mararahal. Tapi pare ayeuna menjana pararanen. Ijlok murah. Bareto mah kerjaan pararanen nepi ka 1 juta pan sakintal. Ada ayeuna mah 700 genep ratus. Geus untung ayeuna mah. Mudah-mudahan atuh Gusti aya pikulian, kakulian lah kulinaon we nu penting halal. Ya ujul masa siki-siki acan, abong di lembur. Bau ucin aya we nya. Kabah ucin ah. Alhamdulillah bawar deui kita bau ucin lah. Biasana mah aya wae bau ucin teh, ka mana-mana. Kayaknya aya mah udah ya gitu aya lawang usaha gitu atau bisa meresolusi gitu bau ucin ka urang gitu. Ya mudah-mudahan di jalan sok kami barudak. Ya keur batur ngobrol meureunna. Ya kuliner hidup zaman kieu mah pang lama ini segala mahal. Beas mahal, sayuran mahal, sembako komo. Duit aya nama ada 100.000 teh atuh. Lu asa teu moal duit ka warung teh. Batur mana baroga duit nu batur parik nih. Anu kerja ti luhur, anu katangkuban parahu, anu ka Pangandaran. Ari dewek. Moal tahun teh kieu jeung kieu we. Mudah-mudahan teu Gusti lah. Tahun kapayun mah nyat geura. Aya jalan pengusahaan, naon anu penting halal. Biasa kurudek kieu. Pedang sare. Aya. Aya. Mungkin ka mana? Kamu ke mana deh? Itu nangis lap-lapan wae dor kita trek itu urangnya. THR menang sabaraha?
Hah? THR lebaran. Sabaraha kieu? Iya coba. Sabaraha kieu teh? Badieu mah badieu, tah badieu. Tah badieu menang sabaraha THR teh? Sabaraha mah? Caca terek mah dor eta teh bener. Dua naon? 2.000? Manyang 2.000 THR? THR mah apa THR? Ada pak. Sampun apeureum. Tidak istimu, istimu gawe. Urusan. Gini pae. Eta baju sareng aing baju. Hah, Di luar. THR. Di luarnya. Topina jaga teu. Beureu koneng harwari. Ye. Pamere saha? Hmm? Oh eta. Di bed. Di luar coba jeung si Ujang. Ujang mana? Udah mah topina hideung. Hideung beureu itu. Ujang. Ujang tadi lah. Kenanya kan main gak percaya asal saharu baju udah duaan. Nyawa anjing bener kapal. Kapal beri. Burung deh. Masuk dulu. Biar dor lah. Sembako marahal digawe henteu. Mariskin tuh Kumaha tuh? Betul. Beas mahal, sambaleun mahal. Ngalah duit henteu. Batur parit nih panlang cicing di mah. Nya. Piknik teu non. Kunaon? Iya, nandor imah. Apa? Udah diomekeun. Mama. Enggak, mau buku ini. Aduh. Semblong. Ya gininya lagi jelema teu boga. Mau ngabaturan kieu. Halai urang keur aya amah gitu. Paribasana. Heeh. Teu boga mah. Boro-boro. Allah. Mana we nu teh heula ah. Lumana we nu teh heula nu ngajakan gawe mangkat. Aya nama gawe naon we, nu penting mah halal. Dai gawe mah Allah nu ngeunah. Sampai oge. Capek gawe mah.
capek dia capek karena aku nemen gitu hari ke boga pisan mah ya Allah ngabaturan ya eueuh halo Datar mah palek bukan karun juga. tuh kagok mau panen panen nanti kamu jual pare murah oge gitu padahal mah murah deui gini panen teh pare baik buka mana liar apalagi ya semoga duit pisan semoga udut pisan maka eueuh nu ngabaturan oge jauh pentahun di urang oge bawani yang batur jeung urang sorangan oge eueuh aya mah gitu kan itu kumaha tuh rek alal subahana saha urang da ingin perjalanan kehidupan urang kieu urang rek alar ka saha urang rek amak ka saha tuh ti batur yang hirup geuning tapi da urang teh kudu kumaha kudu disyukuri hirup mah disyukuri dinikmati dijalankeun da urang moal bisa ngalawan takdir tinu kawasa takdir teu bisa dipungkir ikhtiar manggeus da ieu teh tapi da kumaha geus kudu kieu nasibna urang mah hakikatna sebagai manusia hanya bisa narima ketentuan ti Gusti Allah urang rek kitu urang rek kieu kudu ikhlas ngajalankeunana lamun urang geus ikhlas geus ridho insyaallah Allah bakal ngaridoan Allah bakal ikhlas jeung Allah bakal ngalancarkeun kana sagala kahirupan urang tapi lamun urang hirup kufur tangtu bakal hancur tina kahirupanana tapi mudah-mudahan kehidupan orang muka harupna sing dijembarkeun milik rezekina sing dipanjangkeun umurna sing dimanfaatkeun ilmuna karena ku Allah ditempo lain loba hartana lain ginding gayana lain nu bisa ngadang-dangan nu bisa ngadang-danan awakna nu ditempo ku Allah lain tina palus-alus salat palus-alus ibadah tapi nu ditinggal itu Allah tina ikhlas jeung ridho ngajalankeun kahirupanana lamun jelema geus ridho ikhlas ngajalankeun kahirupanana tangtu bakal lancar hirupna gitu. Tapi urang mah karek bisa ikhlas tina bibir hungkul kanepi kana kalebuna ikhlas ridho teh hese aya ngucapkeun mah gampang tapi ngajalankeunana nu bangga kumaha atuh ngajalankeunana heueuh ini orang diberi coba diberi doja ke Allah ikhlas bersabar aing ngomong ikhlas bersabar gampang
mau jalan ke nama aing tah ripo tuh jeung urang kudu silih ngahampura ka papada manusia karena lamun urang can bisa silih ngahampura jeung papada manusia Allah bakal moal ngahampura tapi lamun urang silih hampura jeung papada manusia tangtu Allah bakal hampura Allah kumaha urang-urang jadi hablum minallah jeung hablum minanas teh kudu dijalankeun urang ulah ayeuna salat dijalankeun tentu kajelema urang boga cepat iri nanti aniaya sering hate urang kudu bisa saling hargaan jeung saling bisa ngabantu urang kudu bisa saling ngabantu. Ya Allah, buka lawang rezeki kanggo abdi, kanggo sadayana. Sing palanjangkeun umurna, sing jemparkeun deui rezekina, sing lancarkeun sagala rupana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Lamun urang geus yakin kana diri, maka urang kudu bakal yakin kana Allah. Jadi lamun urang geus yakin kana diri, urang pasti yakin kana hidupna. Jadi moal aya rasa ngeluh, arah subaha ataupun segala apapun itu keluhan moal aya. Jadi orang ikhlas ngajalankeun kehidupan ini. Lamun geus ikhlas sagalana lakukeunlah karena Allah. Ulah ngalakukeun karena selain ke Allah. Lamun urang sagala rupana tingkah paripolah kehidupan urang didasari karena Allah, insyaallah Allah bakal gampang ke sagalana. Baturan pisan mesti manggung dia yang baucin eueuh kami eueuh amplok si kondor kuliah nama pandaina teh sembako geus mararaha sayuran geus mahal barang beli geus mahal perusahaan eueuh pagawean eueuh. Jadi ayeuna mah beunghar leuwih beunghar teu boganya ieu we gitu perubahan ngan mudah-mudahan kaharepna mudah-mudahan paling pamimpin nu alalanyar ayeuna mudah-mudahan sing alamanah jeung sing bisa ngagaib rakyat nu leutik ulah itu jadi kalaparan ulah nepikeun ka katalan. Dan we atau terkese we sutradara liwat tidak syuting barunya kan Masya Allah ini ada syuting ayo nah syuting wah siap we ini mah mahite. Doa karet. Ini juga heuh. Segera doa kan? Hah? Alhamdulillah. Udah kasih pai doa lo. Oh, syukur atuh do lari cager mah. Kumaha geus bogakeun ka Bogoh teh, ka Bogoh. Terus urang mana? Sapuron. Anjir. Aduh, udah ka Bogoh urang salah euy. Heuh. Ajakan gawe atuh urang aing nganggur wah itu mah oh euy hah nya tuh
naon we ngarit-ngarit pare atuh naon doh. Pare nama bisa dijual gitu belikan ieu. Belikan domba. Ini nganggur wae sabaran di kumaha. Aduh. Perusahaan hese doh. Tok beas geus marahal ayeuna mah rek kumaha gara doh. Basta bensin ke kubur poe. Bensin aing. Nah we bensin aku teh. Apa leun euy? Wah, haji ka mana wah haji? Aya di gitu. Oh, wah. Di buruan. Oh, wah. Ya aing geus ngan bahucin, ngan saming. Kumaha? Ajelema teh jarang pling. Meh puasa deui mah. Hah. Kan sebuah puasa deui. Dari isi dulu ya, kenalnya. Tuh. Bari ngopi teh. Loba di warung. Boga duit. Nyanjuk. Aya, eueuh nu mere nganyukna, kira-kira. Aing mah da eueuh nu mere nganyuk, kalau recayaeun ka aing mah. Teu digawe. Nya mun kalau digawe mah meureunan nganyukeun. Ya aing mah teu digawe, eueuh nu nganyukeun. Atuakeun aing sing jadi pengusaha doang. Usaha jual rumah. Pokoknya pengusaha mah naon nek jual beli imah, jual beli mobil juga. Masa jual beli jelema tuh. Nu nganyukeun dulu. Yang udah bogo apaan? Numpun ka pentah we udah doge. Tuh kumaha tuh dah. Hirup tuh dah. Ya sakit teuing. Udah kumaha tuh gitu. Nah, kita hirupan orang kudu dijalankan ke urang doh. Ngarit di mana dia? Sawah. Di sawah mah ngarit di mall mah. Kira-kira we tuh. Ngarit di mall, ya ngarit di sawah.